Ke sugri para wargi kiwari mandi di baris si bagian anuka 20 hiji dina jajara carita nupoe kemari katunda dina judul carita Jawara di kuburan karangan Ki Leksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anuka 20 hanca poe kamari. Padaran mang didik kebegatuan jigina mangsa namadarikeun kaayaan alam Tibeurang di lembur Kalapanunggal khusus nama di Padepokan Mama Sutara anu harita atujang Banara ge parantos aya kadinya malihan mah parantos terangeun yen Banara dikantunkeun saumurun umur kitu nya alias kupupusna atau biku mautna Nyi Malati atawa nyirat manah teh malahan Mama Sutara bade ngayakeun panarungtikan oge ngudag-ngudag ini kalingking kali batur-baturna. Kumaha atuh para pemirsa lajengan ada carita langkung paus namanya urang sami-sami Bandungan ku sadayana Jawara di kuburan dina mangsa alam Tibeurang di Padepokan Mama Sutara nu mangkuk di Kalapanunggal. Kaayaan alam Tibeurang. Mangsa alam harita teh beki berang bae. Sedengkeun di lembur Kalapanunggal khususna di Padepokan Mama Sutara meninggali yud atuh putra muridna. Malah jang Manara anu anyar datang ge harita teh nuju ngobrol jeung kersana Mama Sutara kalayan kasaksian ku si encang sabatur-batur. Malah keur kitu teh pok kersana Mama Sutara. Lain kitu jang Manara. Laut Naneng Malati teh lain balu kadatina lalakon ujang, tapi sabalikna lalakon ujang teh balu kadatina lalakon Neng Malati. Anu mana Neng Malati awal-awalna dikakalakeun ku si Kalingking, jadi ujang mah ulah boga rasa salah. Sabab naon? Sabab anu salah mah tetep we si Kalingking anu terus-terusan ngakalakeun ka Neng Malati. Ya nu akhir-akhirna nebikeun ka ajal. Parandene kitu geus takdir ilahi meureunna urang mah teu daya lan teu upaya tinggal tumamprak bae ka nu maha kawasa. Tah ayeuna Mama arek nanya ka Jang Banara cik, kumaha sikep ujang lamun geus kieu? Saur Mama Sutara bari jringret ngareret ka Banara. Bok Banara ngajawab kalawan tegas. Abdi bade milarian si Kalingking Mama sareng si kembar tilu. Saupami teu acan kepenak abdi moal ka wangsul bade teras bae ngeder ka mana bae dugina. Sanggem paripaosna teh masuk sanaos kedahan ngojayan lautan senege tangtos bakal dijalankeun. Tah kumargi kitu sakantenan bae abdi bade mundut paijin ti Mama. Pamugi Mama tiasa ngawidian ka abdi. Margi abdi parantos kada janji Mama. Cek Banara bangun geus teu sabar pisan. Hayang gira buru-buru indit deui we neangan musuh-musuhna. Atuh Mama Sutara meringah urang harita teh. Lantaran ngerasa kaget ku jawaban ti Jang Banara. Parandene kitu pok atuh harita Mama Sutara. Tohaga teuing eta kahayang teh Jang. Rek iraha hirup mangkat deui hidup teh. Jeung rek ka mana neanganana? Abdi teu bade mios dinten enjing Mama. Dupi milarianana mah ka mana bae ku abdi bade dipapai ka unggah tempat. Salagana oge tatar Sunda moal dugikeun ka mentas lautan.
Margi abi yakin mama si kalingking teh moal tebih di daerah ieu. Mung tempatna we nyumput. Cek Banara bari jeung ngararet ka Mas Sutara nu keur unggut-unggutan. Hog atuh ku ama diwidian jalu. Malah mah didoakeun pisan sangkan hasil anu dimaksud. Atuh sajabana ti kitu ama oge keur ngasakeun barudak kitu supaya leuwih kuat. Nu saterusna isuk jaganing geto bakal miang pikeun neangan tempat nasi kalingking. Mudah-mudahan we atuh bisa patepung di perjalanan. Syukur-syukur lamun jan marara boga niat kitu pek atuh. Ayeuna mah geura lalason heula sabab tang tu hidup teh capek. Ceuk Mama Sutara bangun reueus pisan. Ngadenge kasanggup Banara kitu. Hatur nuhun Mama. Abdi kalintang ngaraos bingahna. Ku ayana di widian kanggo miosat nyarira. Unjuk sumangga ayeuna abdi bada istirahat heula. Dalaras abdi teh capek pisan Mama. Ceuk Jang Banara bari jengjung nangtung. Terus asup ka pangkengna. Ari Mama Sutara jeung murid-muridna nu sejen harita teh neruskeun gunem catur. Anu saterusna ngayakeun deui latihan. Sarerea diajarna soson-soson pisan sabab bener-bener deuk digunakeun ayeuna mah. Sasat deuk nyang hareupan perang atawa wayuna. Kasugri para wargi, panjangna alam sore jeung peuting teh kacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam isukna isuk-isuk di tempatna Mama Sutara di lembur Kalapa Nunggal teh. Panjangna alam teu kacatur lilana. Kocap ning isukna we isuk-isuk. Jang Banara harita teu marire kana kacape. Manehna geus pamitan deui ka Mama Sutara. Malah ka saarea oge pamitan. Geus kitu mah Jang Banara kencis indit deui deuk neangan nini kalingking jeung si kembar tilu. Hatena ngarasa beuki panas ku ayana nyerat manah geus tilar dunya. Gancangna mangsa ieu carita. 5 jam geus kaliwat. Jang Banara geus jauh ninggalkeun lembur Kalapa Nunggal. Malah geus aya setengahing perjalanan. Anu jauh ka ditu jeung ka dieu, nya nu akhirna Jang Banara ngarasa capek koloyong ka sisi jalan geek diuk dina batu. Pok ngomong sorangan, "Kamana nya kudu indit aing? Na kudu ka pilemburan atawa kudu ka pileuweungan deui. Tapi nah make kudu bingung. Si kalingking teh nyayangna aya di leuweung ngandung harti aing oge kudu indit ka pileuweungan. Kapaksa aing teh kudu ngalakon di leuweung. Tapi teu nanaon. Sugan jeung sugan we ka hareupna bisa ka kota." Ceuk Banara ngeceuwih ngomong sorangan bari jeung urutan bitisna. Sanggeus kitu mah terus ngumbar lamunan. Lalampahan jeung nyerat manah kabayangkeun deui kagambarkeun deui dina ciptaanana. Tungtuna Banara ngan ukur bisa rumahuh bari jeung narik napas panjang. Nya sanggeus kacapean ngurangan mah Jang Banara leumpang dineruskeun lalampahanana. Kasugri para wargi, banglu salampahan Jang Banara denden sakedeung tunda sakadap. Ayeuna urang kocapkeun heula carita anu anyar kaguar dina ieu carita. Kasugri para wargi, kocap ning di hiji tempat anu pernahna di pagunungan. Di sisi gawir anu lungkawing di tutugan Gunung Halu anu ngajegir gede jeung luhur. Di eta tempat aya imah anu mencal hiji-hijina. Tatanggana ngengan ukur batu galadewe anu tingcung kiring. Ari dikikireun eta imah aya pancuran meuning ngagorontor. Caina ngocor kana susukan leutik anu terusna nyurug kana gawir. Di eta imah aya hiji aki-aki anu geus kacida pisan kolotna. Malah janggotna jeung buuk oge geus barodas camak-blak bodas meuni camut-mut jiga kapas. Saha ngaranna eta aki-aki? Katalahna teh Aki Sidik. Mangsa alam isuk-isuk harita teh
Manuk-manuk ge muni recet di saradak malah ti kajauhan sok kadenge cangeh garnu kongkorong. Ari mangsa alam khususna mata poe anu kakara meletek di belah wetan cahayana hanit. Estunin matak seger kana awak. Teu lila eta aki-aki ngomong ngageruan ka incuna. Yang mene, kadia cai aki kadiokan. Cek aki sidik beri ngacemprak sila ipis. Teu lila pok aya mojang ngajawab. Manaki kantosan sakedap. Cek etanya mojang anu disebut Ratmini ku aki sidik. Teu lila trojo nyampurkeun ka aki sidik bari jemawa cai jina bekong alias emuk gede. Sanggeus tepi terus ditunda hareupeun aki sidik bari pok deui harita. Manganyangakeun aki. Nangin siang atos-atos lagi panas keneh pisan. Ayo kora. Geus beres masak eta acanya ya. Cek aki sidik beri ngareret ka incuna. Itu pok nyirat mini harita. Parantos aki. Mangabili bade tuang mah. Darencangna oge aya keneh. Sesa kamari gaduh kerek daging mencek saeutik deui. Lain rek daang aki mah. Nanyakeun sate peda aya pi omongan ka nyai. Ai geus beres masak mah panjang merenang. Nah bade pikir sanaon aki. Mangga atuh geura saurkeun. Adi parantos saya oge kang ngabandunganana. Nah aki teh bade angkat deui ka kota atanapi Nah tadi lain gitu nyai. Aki mah aya pi omongan nu sejen we. Sok bandungan ku nyai. Aki teh sebenarnya mah geus sebeur pisan. Hayang ngayawungkeun hidup jeung dulur hidup nu jauh. Lantaran lamun dilila-lila mah bisi pareumeun obor manten. Nu akhirna moal nyaho ka dulur sorangan. Tah kulantaran kitu. Ieu perkara teu perlu pisan diomongkeun ka hidap. Naon sababna? Sabab sebenarnya mah hidup teh boga keneh dulur. Ngan memang ari indung jeung bapa mah geus taya dikeuna. Tapi lain haratina hirup menggelih nyai teh aya keneh aki jeung aya keneh dulur hidap. Nu ayeuna geus diomongkeun ka hidap. Cek aki sidik ngomongna reg eureun heula di salangkung lumci teh. Ari nyirat mini pok ngomong semu kaget. Lantaran kakara harita akina ngomong gitu. Nah geuning bat kitu aki. Nomardina namanya nyarios ayeuna. Mana temenan sonona jeung dulur. Abi teh geus kacida ngarap-ngarap nah yang tepung jeung nu jadi dulur teh. Ari ayeuna aki sasauran kitu. Atuh meni asa mobok mangi gorowong aki mangga tuh. Geura saurkeun aki. Nah dulu abi teh lanceuk atawa kumaha? Cek nyerat mini bari jeung melong ka aki sidik. Lah dia itu memang aya dulur hidup teh. Tapi lain aji, lain lancok. Nah bet kitu aki. Nong kasebatna pamilain adi sanes lain lanceuk. Asa teu ngartos adi maki. Leh aduh, sing sabar. Ya. Aki teh can angeus ngomong lagi. Memang macak bingung lamun disebutkeun adi lain lanceuk lain. Tapi dah memang gitu atuh. Dulur hidup teh dulur kembar balas sarua pada awewe. Umur sarua, pangawakan sarua, kerutan beungeut sarua ngandi nangaran rada beda cautik. Saha ngaranna aki? Serang di mana atuh ayeuna teh? Kehola atuh sok ragokan bae na mah cicing atuh sing sabar. Dulur hidup teh ngaranna Nyirat Mana. Nyirat mana? Nyirat Mana. Ayana bareto mah di lembur kada panunggal. Dikukut ku hiji jago nu kacelah sutara.
malah mah boga paguron silat segarupa. Nganti saprak aki ngarorok hidap, aki ge can kungsi tepung jeung nyirat manah teh. Tak itu keayaan dulur hidup ke Nyai. Ku Nyai perlu dikanyahokeun. Cek Aki Sidik bari jeung regotan jina ngiluy bangun iman. Sanggeus kitu socana melong ka nyerat Mini. Anu harita keur ngahuleung jiga nu mikiran omongan Akina. Tadi lepok nyerat Mini harita teh. Hatur nuhun Aki, abdi teh ngaros regreg ayeuna mah. Da moal nu geulis teuing merenang. Utamina pisan mau pami Aki parantos teu aya kada teuing abdi teh ngalangsana da puguh parantos yatim piatu. Mada ku Aki dibejakeun ayeuna ge biki hidup katalangsara. Lantaran teu boga batur pikeun pakukumaha. Mangkaning Aki ge geus nu geulis ya teh. Saja bati hidup mah eueuh deui baraya. Jadi lamun hidup teh nyaho ka dulur teh di mana Aki geus maot, meureun hidup teh bakal cuangkieu ngan sorangan. Tapi Aki ayeuna mah da geus puguh. Hidup dengan tinggal nepungan we ka kalapanunggal. Ari sabab lamun urang teu ka ditu nyirat manah mah moal ka dieu da teu nyahoeun. Malah sutara oge teu nyahoeun ka ieu tempat teh. Kumaha ari hidup aya niat dek nepungan nu jadi dulur? Atuh kan tenan we Ki, malihan mah dinten oge abdi mios. Da parantos teu sabar hoyong tepung jeung nu jadi dulur. Mun asa geus dina panon. Kitu sangem paripaosna teh mah Aki. Ya ulah ayeuna mah nanaon teh budak geus sok kajot borosot kitu. Ulah rurusuhan pamali sing sase we sing sase. Sing taliti jeung sing ati-ati ulah gada sarupa teu daya keneh poe. Isukan deui we init-initan mah ngarasa salamet jeung loba halangan. Cek Aki Sidik bari jeung neuteup ka nyerat Mini. Atuh ari dikitukeun ku Akina mah nyerat Mini rada ngahulang deui. Barang dipikir-pikir teteh lah kurang hade, akhirna pok atuh harita. Nyerat Mini ngomong deui bari jeung neuteup ka Akina. Laras pisan Aki, hapunten me atuh abdi teh. Nanging supamina abdi kalembur kalapanunggal, kedah ka mana jalan Ki? Da ani mah teu acan terangkap di lemburan teh. Margi ku Aki tara dicacana ka kota. Unga dinten tengan ngagulung-gulung pagugulung-gulung sareng suluh we. Abdi ge hoyong ka kota ngaraseueur pangalaman Aki. Cek nyerat Mini bangun ogo. Da memang bener atuh. Nyerat Mini mah sapopoena teh kitu we dipeleuweungan bae. Lantaran naon lantaran sasat dikukut kutukan tatapa. Nu salina cicing dinusuni. Hirupna misahkeun maneh ti balarea. Kahirupan sapopoe samahimahina ku kaayaan alam bae. Tada ieu usaha ka kota jiga kalobaanana manusia. Aki Sidik mah salidana ngulik pangarti mikiran pangabisa. Sarta neliman rupa-rupaning ilmu. Pikeun pibekeleun maot. Atuh nyerat Mini sahanteuna wae kasarepan da puguh sapopoena kitu. Malah dina widang bela diri oge teu bisa dianggap remeh. Lantaran geus dianggap biasa pikeun ngajaga diri tina serangan sato-sato leuweung anu garala. Nyerat Mini mah geus biasa ngulinkeun bedog. Ulah letih hati cuk. Sanajan hidup cara luntak kadayoh ge. Dina hiji waktu mah hidup bakal nyaho kadayoh. Sada bakal loba pengalaman. Nu macam ti mimiti poe isuk mah gua kirek dilepaskeun. Ari sabab kahiji hidup geus kahitung dewasa pikeun ngajaga kaselamatan diri jeung geus mampu. Adu kaduana memang perlu dengan pengalaman.
sangka nyaho kana hirup kumbuhna manusia anu ilahar. Jadi dia mah beda jeung batur. Lantaran naon lantaran teu boga cacanga. Atuh katiluna hidup teh kudu tepung jeung nu jadi dulur. Ari nu kudu dijugjug jangan lemur kala panunga. Didinya tanyakeun nu ngaran Sutara kitu. Sarta lamun geus kapanggih prak terangkeun naon-naon nu dimaksud ku hijab. Jamu adi saha-saha ku Sutara ge. Lantaran ari kana riwayatna mah geus nyahoan. Teu nyahoan teh ka dieu ka tempat urang. Ari jalanna ayahna cu kudu mapai jalan nu kawetan. Tah, sakitu yakin mah. Cek aki sidik ngomongna estuning dari pisan. Atuh nyerat mini unggut-unggutan terilapok harita. Unjuk semangga aki. Hatur nuhun kana piwajangna. Mudah-mudahan abdi tiasa lancar dina milarian dulur abdi. Abdi nyuhungkeun yen pidoa ti sira aki. Najan kowe didoakeun ku aki ge. Najan teu dipenta ge pasti atuh. Sabab ari mungguh nu jadi kolot mah tong bodonong dipenta. Tong bodoning dipenta jalan teu dipenta ge cangtu bakal ngajuakeun. Ngan aki terek amanat yo. Di mana-mana hidup geus lunta di dieu. Oma sing bisa mawa awak, sing apik ngajaga diri. Nu pangberatnya mah ngajaga letah. Kade ulah gagabah ngomong, bisi matak mamala kana awak. Sebab omongan mah leuwih seukeut batan gobang. Kade tah. Nu matak pikeun ngajaga kaselamatan teh anu pangutamana pisan mah ngajaga letah heula. Nu kaduana sing alus patekadan. Sabab kajeun sakumaha bunina hiji tekad boh hadena boh gorengna akhirna mah sok kabaca oge ku batur. Lantaran naon lantaran sok nyahoan tina ucap jeung lampahna. Atuh nu katiluna oma sing apik dina lumampa ulah gagabah jeung ulah sologoto. Ulah rasa maneh wani. Sabab naon cu? Sabab kawan teh aya kalana mata kilaka lamun teu dibarengan ku naon? Hati-hati. Oh hati-hati. Ari sabab kehidupan manusia teh rupa-rupa. Unggal tempat sok aya weh kaanehanana. Sok loba adat kebiasaan anu beda jeung kebiasaan orang. Dah, palabah dia urang teh kudu asak kini mangan. Kudu bisa pindah cai pindah campian. Kudu bisa lolonokan sangkan naon sangkan saluyu jeung adat urang dinya. Sabab kieu co gelis. Lamun urang beda adat jeung tingkah laku biasana sok nimbulkeun bibit berwit patengkadan. Nu akhirna mata ngajadikeun papasiaan cik. Kaharti ku hidup atawa henteu? Kahartos aki. Ku abdi katampi pisan. Mangga bade diperhatoskeun. Sarta bade disimpen dina ati sanubari ditunggu dina kolbu. Sarta bade didamel obor kanggo abdi. Saudus abdi teu nyasab dina nggoning lumampa di alam dunya. Mangga lajengkeun deui aki. Sok ora cok. Aki moal gaplah pamacahan ka hidup teh sok panungan deui. Aki rek mere deui pibakeuleun lunta. Sabab ku aki mah moal dibakalan duit atawa barang da puguh teu boga. Jadi kapaksa rek makalan teh ku papatah. Hatur nuhun ki. Mangga lajengkeun. Ieu cok saterusna. Aki teh rek nanya heula ka hidup ke. Ari hidup geus ngadenge sasak siratal mustaqim atawa acan. Ari ngupi ngaparantos aki. Tahu syukur atuh aya geus ngadenge mah. Cik, nu kumaha eta sasak siratal mustaqim teh? Jeung naon tanda-tandana ti sok omongkeun ka aki. Nana ki.
anu kakuping ku abdi mah kieu eta sasak Siratal Mustaqim teh langkung alit batan buuk langkung seukeut batan gobang sarta dihandapeun eta sasak ngabebela seuneu neraka anu teu pareum-pareum saha jalma anu teu bisa meuntas kana eta jamatan Siratal Mustaqim tangtos digebrus kana seuneu neraka kitu pamit telepat na aki. Syukur egesnya homa. Tapi aki can ngerasa sugema karena jawaban hidup namun hidup can ngajawab pananya ti aki. Ari eta sasak teh di mana cik ayana? Nah di dunia atau di akhirat? Sanggem keterangan anu katampi ku abdi mah di akhirat aki. Nah, ngan di akhirat wungkul atau lain? Mun Salah atuh. Eta sasak salian di akhirat aya deui nyatana dina diri urang pribadi. Sasak Siratal Mustaqim anu digambarkeun ku babasaan tadi teh nyaeta leuwih leutik batan buuk sarta leuwih seukeut batan gobang. Mangrupa siloka nu kudu dipikiran kalayan taliti. Lamun hiji barang geus digambarkeun kitu meureun hartina teh kacida pisan lemesna. Lantaran leutikna ge alah batan buuk di belah tujuh, kitu ceuk paribasana teh mah. laras aki Sarta leuwih seukeut batan gobang. laras aki Tah, eta teh ngagambarkeun hiji dorongan ti setan ijadi laknatullah nu kacida lemesna tur lantip sarta rikip lantaran setan oge ngancik dina diri urang-urang keneh nu matak sakapeung mah tada karasa jeung tada sadar. Kadang-kadang kala atuh lamun dielingan ku batur oge sok mancangah da teu rumasa salah teh aya nu disebut leuwih leutik batan buuk sarta leuwih seukeut batan gobang teh nyatana mah pangaruh setan ijadi laknatullah nu ngagoda ka urang sangkan ingkar tina papagon agama jeung babenaran. Ari anu disebut seuneu neraka anu ngabebeda ngagedur teu pareum-pareum eta teh pihartieuna nama cu hawa nafsu. Anu salilana ngabebela ngaduruk dada manusia anu hirup nu akhirna patang ngagebruskeun manusia kana jalan kahinaan jeung kamaksiatan. Tah itu nu sabenerna jadi anu disebut sasak Siratal Mustaqim di dieu teh lain bae bakap kapanggih di akhirat tapi dina diri urang ge geus aya teh. Malahan masalilana nganceng dina jalan kehidupan. Lamun manusia bisa ngalawan jeung merangan pangaruh setan ida dilaknatullah anu lantip jeung kacida lemesna eta hartina geus bisa muntasan sasak. Sarta moal digebrus kana jurang anu diduruk ku hawa nafsu. Lamun geus kitu insyaallah cu moal pinanggih jeung kacelakaan naon sababna sabab bakal bisa muntas kana eta sasak. Tak kitu ai ceuk pamikir aki mah. Tapi nya duka teh teuing ai ceuk batur mah. Sabab biasana lamun mesek hiji perkara eusina teh sok aya wae bedana. Beda deui jeung mesek cangkang bubuahan eusina teh sok sarua. Tapi ari mesek siloka mah sok beda-beda teh. Tak kitu nu kudu diperhatikeun ku hidup teh cu. janten kitu eta teh aki Nya kitu kumaha harti kawan teu. kacan aki Jadi janten mami kitu mah anu disebut Siratal Mustaqim teh ngan ukur siloka penginten ari buktos nama teu aya lain kitu atuh anakin. Cek aki ge dina perkara mesek siloka masuk beda-beda pamanggih. Ari perkara aya atawa eueuhna etap sasak mah wallahu a'lam muradi
ngan urang kudu boga keyakinan yen lamun bisa merangan jeung ngadalikeun hawa nafsu nu datangna ti setan ida di lanatullah nu salelana ditiupkeun ku setan urang tangtu bakal bisa selamat moal ti gubrus kana sieun neraka. Ayeuna mah cu hidup ulah wa kamikiran nu jauh teuing pikiran we heula kahirupan anu nyata sapopoe. Tah sanggeus eta kaharti jeung kanyahoan inti sarina kakara pikiran nu leuwih jero. Ngan pikeun kayakinan anu aya patula patalina jeung alam akhirat apan geus aya kateranganana. Yen urang teh naon coba? Ada percanten kana poe akhir. Cagenging eta apan cek daerah oge kieu cenah. Antum minabillahi wa yaumil akhir. Anu pihartieuna na maneh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Tah, lamun geus kitu, urang teh kudu yakin jeung percaya kana naon-naon nu bakal kapanggih dina poe akhir. Atawa di akhirat. Tete urang kudu percaya 100%. Sabab naon? Sabab kaasup kana rukun iman. Ai pikeun pibakeuleun di akhirat nya kudu sing apik di lumampah di alam dunya na. Sangkan bisa engke muntasan sasak siratal mustaqim kalawan teu cigebrus kana seuneun neraka. Tak kitu maksud aki teh. Lantaran pikeun mentasan sasak nu aya di akhirat kitu. Pibakeuleunana kudu sasadiaan ti ayeuna keneh meungpeung urang hirup keneh. Cik kumaha kaharti ayeuna? Oh, kahartos aki pamikitu mah. Hatur nuhun kana piwejang. Mudah-mudahan abdi tiasa ngabantun sarta tiasa ngelaksanakeun piwejang ti aki. Syukur tadi malah. Mudah-mudahan aya mangpaatna pikeun hidup. Jadi pangutamana mah kudu dijaga mah ieu kahiji letah, kadua tekad, katilu lampah, kaopat hawa nafsu. Eta anu opat perkara teh kudu sinamatuh dina jalan anu pantes. Oma hidup mah ulah nepikeun ka ditumpakan ku hawa nafsu. Tapi hawa nafsu anu kudu ditumpakan ku urang. Hartina kudu aya dina kakawasaan urang. Dari kangaranan hawa nafsu mah cuk moal leungit dina diri moal. Salilana teh bakal aya weh. Lamun bisa ngadalikeunana tangtu bakal mawa mangpaat. Tah sakitu we amanya ti aki kade cuk. Sing ingat da eta parabot jeung jimat anu matih mah pikeun ngajaga kasalamatan teh. Lantaran ari ilmu silat jeung penca anu geus kapimiliku hidup mah teu bisa dipake jaminan. Kadang-kadang atuh kalah sok mawa cilaka lamun urangna teu bisa mawana geus sakitu heulana jung. Geura sasadiaan keur bawaeun isuk, mada isukan teu ngainit. Cek aki sidik bari ngagilirikeun silana. Jika nama karasa sing sireumeun lantaran katempok rada muringis. Ari nyirat mini pok harita. Hatur nuhun aki. Insyaallah naon rupi piwejang tisera aki teh bade diperhatoskeun pisan. Permios atuh abdi bade kacaya laki. Nyai sing kada pikitu. Ngan kade poho cuk. Panjaseuhkeun heula samping sarung akinya. Mangaki. Jawabna nyirat mini bari ngaleos ka dapur. Geus kitu mah jep we di imah aki sidik teh teu aya anu ngomong deui. Nu kadenge ngan sorat cai anu nyurug kana jurang. Di kajauhan sok kadenge sora manuk mendirecet sarta pasalang jeung sora surili anu keur silih udang jeung baturna. Kasugri para wargi. Panjangna alam beurang sore jeung peuting teh kacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam isukna isuk-isuk di tempat anu sarua. Rabun-rabun keneh oge nyiratnya teges ninggalkeun imahna. Kalayan diajabkeun ku pangdoa ti aki sidik. Dina lumampahna nyirat mini make papakean jawara.
Kaluhurna baju kampret kahandapna make celana pangsi dari sirah dibengker kula makiding. Ari dedegan taya bedana jeung dedegan almarhumah nyata nyerat mana. Lamun anu teu apalin kana lakona matang tu disangka nyerat mana eta teh. Malah dina leumpang oge eueuh bedana. Kedat lumampahna nyerat mini. Manehna turun ti pagunungan salungkar-salingkar mapai-mapai pipir gawir. Sakapeung sok bentas wahangan atawa ngaraas. Ahina beras kajalan satapak paranti ngaliwatna anu ngarala suluh jeung ngalahoe. Gancangna mangsa dina carita. Kocap ning 2 poe geus kaliwat weh. Nyirat mini atuh geus tepi ka lembur kalapa nunggal. Sanggeusna tatanya ka unggal jalma anu pasaranog papanggih di jalan. Malah harita teh nyirat mini geus aya di pakarangan imah Mama Sutara. Gancang harita kene oge atuh. Nyetrokan kana panto nu harita dijaga ku si Radia. Assalamualaikum. Cek nyirat manah uluk salam, adet di jero pok anu ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha nu di luar? Jawab si Radia bari jeung curing hak. Lantaran kakar harita aya di sora awewe kadinya. Disaprak nyirat manah tilar dunya. Ari nyirat mini pok di harita. Sim kuring anu jungalana pada tumaros ka salira. Sadarek teh istri atau napi pamagat? Cek si Radia di jero pakarangan tengah. Tapi panto mah encan dibuka. Atuh nyirat mini rada kagetin. Lantaran rek nyemah teh beut hararese. Tapi untung kaburu sadar kenapa patah ti aki sidi. Yen lamun di lembur batur mah wayahna daek teu daek kudu daek narima kana adat didinya. Dumasar kana haeta pok deui nyirat mini harita. Sim kuring teh istri enga atuh pantona buka. Da sim kuring mah teu aya maksad awon. Jawabna nyirat mini bari jeung ngajanteng. Oh, mangga kayak antosan kala. Cek Hiradia bari jeung klotrak atuh kadenge ngalaan tulak. Brai panto dibukakeun satengahna. Lo Nyiradia ngeloret ka nyirat manah. Huh? Cagi cerita orang